apaan tuh? Galau kayak. Samperin ah. Hai. Aduh. Kunaon maneh? Lieur. Lieur kunaon? Teuing. Tuh. Gawe teh. Dan Kunaon? kamari teh gawe. Gawe kumaha? Hah? Teuing. Teuing hirup teh. Kumaha? Hah? Ayeuna kumaha? Jadi hayangna kumaha ieu na? Teuing. Ngeblok we teuing. Hah? Ini kieu wae mah. Tang tehang we yuk. Nggak mau akal pak mama nih. Kamu kamari? Ayo. Ambuh manusia kekieuan. Tehang wae. Teuing. Duh, kagok edan ye. Hah, arek moal? Ini kekieuan. Keun bae maneh teh maneh kadudu ke urang nyusul. Arek moal? Ih, sumut juga ku Daniel. Arek moal? Ayo. Maneh teh lah. Urang kuku baheula bieu geus di kebon di dinya tah. Tuh tinggal ikat subak ieu. Kepoi. Halo man teh lah. Aji baru. Ke urang nyusulan kuku baheula tungguan di ditu we. Urang ka ditu, heuh. Mau baju kitu ban. Kuku baheula, heuh. Man teh lah. Tuh. Tong. Nah, dari mana tong hai jeung urang teh. Cicing, ayo teh. Tong. Cicing. Eko. Oh. Naon bet dikunci kieu lawang pantok. Oh, iya dikunci. Mana ieu? Duh. Ada tuh. Kok? Salam. Punten Pak. Katanya. Kan dia. Iya, cari. Punten Pak. Cari. Nya. Tadi ya. Tadi. Loh, enak. Dia. Kieu Pak, abdi teh ka dieu teh Ketinggalan ka dieu. nya. Abdi teh maksud ka dieu teh aya perlu ka Bapak gitu. Ieu kunaon si Koko? Ti ditu nama atok budak teh ieu teh ka dieu teh. Nah, terus Bade naroskeun kunaon ieu si Koko? Make teh ditarima gawena. ayeuna sahana Koko ieu? Abdi best friend. Wah, best friend-na. Mohon. Atuh cing sopan buat ka kantor teh atuh. Etika. Abdi kagok emosi pati ditu ieu abdi karunya nama ka si Koko ieu kunaon kitu. Ngan pulang. Tegar kalongeun Pak. Jadi tegar kalongeun. Kan kami jelasin ka si Koko na kamari ge. Ku abi kunaon narimakeun ieu kamari. Mohon. Sabab itu mah aya rekomendasi ti bos langsung. Gitu, jeung potensi jeung si iya kan Koko mah kemarin telat wae ngirimkeun berkasna ge gitu. Sedangkan abi pada bahkan numpuk kemarin gitu tingali. Numpuk buru-buru dikerjakeun. Gitu. Tapi kamari mah nyariosna teleh duit ka abdi mah. Ada duit. Mohon. Bener kitu? Bebelaan sirah di jeung suku-suku di jeung sirah dengan duit jeung pagawean si Koko. Tapi ayeuna kali-kali budak teh malah ulang jadi tegar kalongeun. Ya, kemarin kemarin dijelaskan gitu. Oh, ngejelaskeun lah. Jelaskan kemarin ge. Maksudna ieu teh kemarin urang jajan nasi Koko. Kan urang ge Pak, urang nengan duit bebelaan sirah di jeung suku di jeung sirah. Jeung si ieu urang gawe Pak. Kata mah orang dihargaan perjuangan dengan duit nama, tapi ya nya nunangan perusahaan kudu konsisten waktu. Mau urang kumpulkeun berkas tanggal sakit ngumpulkeun. Oh Pak, nengan duit Pak urang jeung si ieu. Urang sampean mah jedog lah. Ya, sudah eta. Nya teh kitu Pak, urang
hayang urang mah hargaan Masih cicing. dia makan kieu. Nah, Pak teh. Naon, Pak? Cicing. Ada apa? Tolong nak makan. Kenapa ini Pak? Pesek dari tadi. Mama. Mures ya? Cicing paling murim, Pak. Coba keluar cepat. Mures ya? Diam kamu. Entah, Pak. Ya. Entah, Pak. Pak. Entah, Pak. Ya. Pak, ampun, Pak. Diam. Pak, entah, Pak. Ya. Pak, ampun, Pak. Diam. Pak. 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 Apa lagi? Ya. Pak, entah, Pak. Pak. Aduh. Kamu jangan kesini lagi. Pergi. Yuk. Dia. Bingungan tadi yuk. Yuk. Baik gampang. Bingungan tadi. Coba. Heeh. Kamu kan itu orang tutupin orang mah penasaran kene. Heeh. Tadi. Semuanya. Buat. Pak, anterin pulang ya. Pulang. Ya. Ya. Mari. Ya, nyokot lah sendal. Sulit juga kayak mana gitu. Aing mah. Aduh, kemana dia teh? Aduh, dangkeun. Ye, berat Sumardi. Neng dia